Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi panjang hari pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Parawan Kolot ditipu dukun. Geningan ditipu dukun Ki. Caritana kieu aya seorang parawan kusabab manehna henteu laku-laku hayang laris. Kumaha carana Ki? Manehna datang ka dukun, begitu datang ka dukun, menikot ramah disambut nanti ku dukun teh. Iya, cek padukun teh. Mbah, uing hayang nepikeun ka awewe teh arembungeun tadina awewe loba nu resepeuna. Uing teh ayeuna mah hayang kalalaki, Mbah. Geus bosen jeung awewe we teh. Oh, tadina ieu mah asupna lesbian atau biseksual kalalaki beuki ka awewe beuki. Uing mah geus hayang insap, Mbah cenah. Siap cek Mbah teh. Uing hayang nepikeun ka kawin, Mbah, mun bisa mah. Oke, cek si Mbah teh. Tah ayeuna kieu Neng, Mbah ieu nyadiaan udud. Tah udud ieu engke ku Neng seungeutkeun. Engke seungeutkeun ku Neng. Neng engke udud. Hah? Udud? Heueuh hareupeun lalaki kumaha dibere di dieuna. Kumaha ditulis to doain ogin. Bacaanna kumaha Mbah? Ku Mbah dibere. Bacaanna ulah ngapan 7 kalinya. Allahumma ftah ba abwaaba wal farjiha binikmatin konyin. Apal teu? Henteu Mbah, geus tulis. Teu apa mah tulis. Ditulis ku si Neng. Kitu doang Mbah. Yah. Praktekeun dong Mbah. Heueuh, sok praktekeun. Pamit teh. Assalamualaikum Mbah. Aya nu poho Neng naon? Eta naon eta dina saku besi murah eta? Oh ieu Mbah, heueuh ieu Mbah amplopna Mbah. Eta menikot inget si Mbah kanu amplop pedah nolol besi murag men. Tah kade ulah sampai nepikeun ka terjerumus ka dukun.